Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di sareng simkuring di channel Agus Kopdas. Masih dina carita dongeng Sunda anu judulna Buronan. Video ieu mangrupakeun video bagian kedua. Naskah ieu dongeng diserat ku abdi nyalira, sedangkan anu janten dalangna masih ku Mbah Wawan Rustiawan. Kin ku abdi diserat link Facebookna Kang Barea nu palai terang saha Mbah Wawan Rustiawan. Ta barea sadayana di mana wae ayana, dina bagian kahiji kamari dicaritakeun yen Jaja nu asluk-aslukan di leuweung salila 2 bulan antukna kapiuhan di hiji pasantrenan anu ngaranna Al Ikhlas. Tuluy Jaja diarurus di dinya diubaran nepikeun ka cageurna. Tah kumaha salajengna mangga ditonton video bagian kedua ieu dugi ka rengse. Kang Barea nu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula channelna. Tong ilap oge di like, comment, share sabada mesim kuring lebih semangat pikeun nyieun konten-konten anu liana. Mangga Barea nyangakeun ieu dongengna Buronan bagian kedua. Wilujeng nonton. Pamirsa kaum dangu sadaya di mana wae ayana, mangga urang lajekeun di hanca anu katunda nyata dina carios Buronan bagian kedua. Sageus mamaajengan rengse ngucapkeun kalimah basmalah. Ngadadak panon Jaja molotot awak keras urak regeng tuluy utah-utahan. Santri alanyar nu ninggal kajadian ieu kabeh haremeng. Nah kunaon pedah ngucap kalimah basmalah buat pikeun kabodea kitu. Beda jeung santri nu geus heubeul kawas geus teu aneh deui. Ajengan sepuh mah ukur gumejeng we wungkul. Tuluy nyarita ka para santrina. Tah barudak ieu contoh anu nyata. Nalika jelema anu ngelmu ka iblis bakalan ieu kejadianana nalika nyebat namina kata Nabi Asma. Omar, ulah aya nu nyarita nanaon Kajang Sodik. Api-api teu apa we, api-api teu aya nanaon we nalika manehna engketos eling nya. Gitu ceuk ajengan sepuh teh. Tuluy Jaja digarotong ka kamarna. Isukna menteran tabuh salapan Jaja hudang. Manehna rarat-reret, nah maca aya di kamarna. Oh, kawasna. Kuring kasarean meneran mulang di masjid. Hawa kuleuseuh meureunnan. Kitu pamikir Jaja. Tuluy lempang keluar di luar loba santri nu keur diajar silat. Tuluy Jaja nyampeurkeun, laju nanya ka Ustad Hamdan. Ari ieu diajar jurus naon atuh? Di kamari kieu wungkul ceuk Jaja digung. Ah biasa we ieu mah keur dialajar kuda-kuda. Ustad Hamdan nemalaan dalemi. Maknya kuda-kuda kieu atuh. Yeuh tempokeun kuring ari metakeun kuda-kuda mah. Ceuk Jaja bari kuat masang kuda-kuda. Santri nu keur dialajar tuluy areureun. Laju ngariung tukangan Ustad Hamdan nempokeun ka Jaja. Oh, sumuhun atuh sae. Setiap ilmu ge aya bedana. Gitu ceuk Ustad Hamdan. Sok hantem tah kuring sina ngagubrak. Ari mapuh mah eta Jaja geus teu kireum-kireum. Teu kedah.
saya kuda-kuda hidup tege dik Ustadz Hamdan nimbal sok mana naon dia sok cobaan nyontohan we ieu mah usaha wae atuh anu daekeun Jaja angger maksa tungtungna Ustadz Hamdan ngagugu kana hayang Jaja tuluy ngageroan santrina anu umurna ketara 14 tahun. Salim coba sok wilaing gugu ka hayang Kang Sodik ceuk Ustadz Hamdan ka santrina nu ngaranna Salim. Lah atuh mah nya ku budak leutik terasa ge moal atuh genepan sakalian sok Jaja bingkin gede hulu teu kedah sok we ku Salim heula. Pamirsa barang ieu Salim ngahantemkeun peureup-na kana awak Jaja ari kalayang teh awak Jaja ngalayang kawas kapuk katiup angin dijumpalikan aya kana 20 meterna. Eureun gugulitikanana laju utah getih teu lila les kapiuhan deui. Jaja gugulitikan nepi ka utah getih santri-santri nepi ka aneh. Nu leuwih ngarasa aneh nyaeta Salim. Santri umuran 14 tahun anu ngababuk Jaja nah meni nepikeun ka jauh gitu mecelengna. Padahal mah da biasa we tanaga anu dikaluarkeunna oge. Ari Ustadz Hamdan mah biasa we teu boga rasa aneh. Awas nu geus apal kajadian eta teh geus pasti aya. Beneran kejadian ieu kabeneran ajengan maksud eces pisan nyaksian tuluy nyamperkeun ka Jaja nu keur digugulung. Kunaon cenah eta teh Hamdan? Mama ajengan nanya. Ama lakung uninga tina perkawis ieu mah. Salim, make jurus naon memangna tadi keur ngababuk teh? Ajengan sepuh nanya deui ka Salim. Nganggo ajian asma suci ama kitu ge tanagana teh dianggo sadayana. Salim nembal bari rada sieun sin Jaja kumaha onam. Sok barudak bawa ayeuna mah ieu Jang Sodik karohangan tempat diajar ilmu kabatinan cek mama sepuh deui. Teu kungsi lila Jaja nu keur kapiuhan laju di Barawa. Tapi ka tempat anu dituju mama sepuh ngageroan Ustadz Hamdan deui. Hamdan, coba geroan santri lobana 4 urang. Nu geus kataikan ku ilmu batin tarawang sukma. Oh muhun ama, bangga. Ustadz Hamdan nimbalan bari laju mangkat maksud rek niang santri lobana 4 urang. Delila Jaja geus pimiti rada eling deui. Beneran ngabentakeun panon manehna ninggal aya mama ajengan sepuh hareupeun manehna. Teu punten ama ceuk Jaja nu kawas rada teh eling keneh. Nya wios teu naon. Jaja era lain kapalang ku ajengan tibang dibabuk ku santri leutik ge mani ngagugulitikan. Tapi dasar watak heuras di anggar we gede hulu. Kuring lain teu boga ilmu ngan meneran tadi mah meureunan we teu ngaluarkeun kabeh tanaga dalamun ayeuna sakali deui mah moal kawas kitu kuring teh ajengan Jaja ngajendrekeun bari adigung. Oh gitu. Memang hidup pada diajar deui. Ajengan sepuh mah andalmi we nembalanna teh. Rek atuh ajengan bari kuring pasti rek ngajarkeun engke ka barudak santri nu sejen. Eta Jaja teh kirim-kirim nembalanna teh adigung. Oh mangga atuh upami leres bade diajar deui cobe pangyanakeun tasbih doa mah tah kadiekeun upami hidup sanggem nyadak eta tasbih mangga bade diajar deui mah kan upami teu sanggem bayana hidup di pandian heula di dieu ceuk ajengan sepuh bari nunjuk kana tasbih gigireun Jaja.
Jajak jelema gede hulu jero pikirna nganggap enteng pisan. Cek jero pikirna nganggap enteng pisan ieu ajengan teh. Ibang nyopot tasbih mah nya aing kudu teu mampu mah atuh. Jero carita laju jajak nyokot eta tasbih. Ayaku aneh, eta tasbih teh berat kacida teu oyak-oyak acan nalika arek dicopot teh. Jajan nepikeun kagok ngoprot kesang tanagana dikaluarkeun kabeh, tapi angger eta tasbih teu oyak-oyak acan, komo bisa kaangkat mah. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Sakuatna jajak ngaluarkeun tanagana pikeun nyokot eta tasbih ngan angger teu oyak. Tong boloning bisa kacokot dalam oyak gente kesang geus luhut leet bekila batin jajak ngarasa nalangsa anu rongkah aya rasa anu nyelesep nadadana rasa hanyelu jeung karumasakeun kana dirina. Manehna teh nalika di kota saurang preman nu dipikasieun ku batur pangabisana kadugalanana nu nyieun manehna adigung gede hulu jeung asa pangaina, tapi nalika di dieu kawas lauk teri di laut anu lega nanaonan batinna ngajerit nebus kana hate sanubarina nu paling jero rasa hanyelu nu eueuh pabandinganana. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Geus kitu jajak jol ngagabrukeun adapal suku mama jengan sepuh. Nyuh bari cerik balilihan. Manehna eling geuning dunya teh lega. Aya ilmu di luhur ilmu, aya nu leuwih sakti di luhur nu sakti. Pamirsa kawasa boga mang juta jalan pikeun nyieun hambana meunang hidayah. Kitu deui jajak. Memang geus kudu kitu jalana pikeun ngelingan jajak. Delila datang Ustad Hamdan dibarengan ku 4 urang santri. Alhamdulillah hidup geus ngarti naon hakikatna hirup sodi. Tah ayeuna mangga leueut ieu cai cek ajengan sepuh bari mikeun cai sagelas ka jajak. Sameme eta cai diinum ajengan sepuh nita heula ka para santri jeung Hamdan pikeun diuk beurelingan jajak. Tah barudak pikeun ilalaing nu geus kataikan ilmuna nyaeta ilmu tarawang sukma. Ieu kasempetan pikeun makekeun eta ilmu sok cokot sukmana jang sodik nu aya di alam sejen. Hamdan, Omar, Aping, ieu barudak kade ulah nyokot hal anu teu aya patalina jeung jang sodik. Ceuk ajengan sepuh. Mangga ama Ustad Hamdan nemalan. Barang cai diinum ku jajak ngadadak jajak kawas jelema sakalor kekerjetan mata molotot bibir ngegerem hahaokan. Diwat santri nu opatan katut Hamdan ngarapalan jampe pamake nu geus diajarkeun. Bela para santri lumampah ke alam sejen. Alam goib nu moal kahontal ku logika jelema nu memang teu diajar ngeunaan masalah hal goib. Nyampak ka hiji istana kerajaan siluman. Di eta istana loba pisan sukma manusia nu memang boga janji seba jeung para iblis. Nyata anu munyung, ngepri, ngepet jeung sajabana. Eta roh manusia teh dijieun rupa-rupa kawotuhan di istana iblis. Aya nu dijieun ganjal meja, kursi, lemari, aya nu dijieun kekeset, malah aya nu dijieun pangepel sagala.
aya oge anu diadukeun jeung sasama makhluk atawa jeung sato nu galak tuluy ditarongton ku bangsa siluman jeung sajabana. Opat santri tetap diaping ku Ustad Hamdan, ulah sina pipilun lamun lain urusan anak nu aya patula patelina jeung jaja. Nepi ka hiji rohangan nyampak jaja keur nyeklan kipas gede bari digeberkeun ka siluman nu keur diuk gigireunana. Tah barudak itu aya geuningan sukma Kang Sodik teh, hayu urang cokot, ceuk Ustad Hamdan. Ustad, nah geuningan Kang Sodik mah ukur kitu wungkul. Nah teu kawas sukma jelema nu sejen. Hiji santri nanya. Sabab Kang Sodik mah eueuh patalina jeung perjanjian seba nyawa. Manehna ukur ngalap ilmu inti iblis. Tah borahna teh sukma manehna dijadikeun kawas kitu. Kawas tuku ilalaing katepo beda jeung nu sejen. Eta mah keur bener-bener murni musyrikna. Eta mah geus bener-bener murni musyrikna. Ngaduakeun nu maha kawasa pikeun meunang harta dunia bari nyebakeun nyawa. Ustad Hamdan ngajetrekeun. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Lain perkara anu gampang nalika nyopot sukma jaja teh. Begalan pati antara santri jeung iblis geus lain bantrak-mantrakeun. Tapi bari jeung kitu antukna sukma jaja bisa oge dibawa ka naragana deui. Di alam nyata awak jaja teureun ngagerem gulang-guling kawastan panas anu rongkah ngan anehna teu daekeun ari kaluar ti santri nu diuk kurilingan manehanana mah. Ajengan sepuh geus surti tuluy ngusap damis jaja. Golepak jaja eling deui. Ari santri nu opatan katut Hamdan sarua geus ngabeuntakeun deui panonna. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Memang geus kudu kitu jalanna. Jaja nu mimiti tangan saukur boga paniatan arek mihapekeun awak di eta pesantren. Antukna jadi diajar ilmu agama jeung ilmu nu sejenna. Ngan anehna jaja mah diajar teh beda jeung santri nu sejen. Tereh apal jeung tereh nerap daun wae adu dipertelakeun ku ajengan sepuh atawa ku Ustad Hamdan. Pamirsa kaum dangu di mana wayan. Gancangna waktu nyerelek geus 3 tahun jaja di dinya. Ku pinterna jaja diajar ayeuna manehna geus masagi dina widang ilmu agama boh kitu oge ilmu bela diri jeung kabatinanana. Santri sejen hiji kitab bisa 6 bulan diajarna, hari jaja ukur 2 bulan geus kapesek jeung eusi-eusina. Sagala kitab nu aya di eta pasantren geus diaji ku manehna. Sapina, Jurumiyah, Mantek, fikih, hadis jeung nu sajabana geus dihatamkeun katalar sagarupana. Malahan kapesek jeung eusi-eusina ngolotok ieu ilmu jaja di sagala widang. Can deui ilmu kabatinan tingkat luhur nu diajarkeun ku ajengan sepuh derap kabeh ka manehna. Tadi hidup teh hiji manusia nu dipasihan kaleuwihan nu jarang aya di jalma liar. Hidup dipasihan kapinteran anu rongkah tah ku kituna wayahna ayeuna hidup bantuan Ustad Hamdan pikeun ngajar santri nu sejen ceuk ajengan sepuh hiji waktu. Kusabab itu antukna jaja mimiti ngajar ka santri nu liar. Geus aya kana 3 bulanna ngajar ajengan sepuh cerita deui ka jaja. Tadi ayeuna hidup geus bisa ngajar
ukituna hidup geus pantes jadang gelar ustad. Dah ayeuna ngaran hidup teh jadi Ustad Sodik, cek ajengan sepuh. Mangga ama selaresna mah berat tanggung berat taribakeunana ieu amanah teh mungku sabab ama nu ngamanahkeun insyaallah abdi sayagi tembal jajaan dalemi. Di harita jaja nekatkeun ganti ngaran rek miceun ngaran jaja manehna hayang ngarobah jalan hirup ku ganti ngaran. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, waktu nyerelek dikarasa geus harek pincakan 4 tahun jaja di dinya. Hiji waktu Ustad Hamdan nyarita ka manehna, Kang Ustad Sodik, wayahna nyalira heula ngajar nanya, sim kuring bade bapakeun heula adik kuring, nu awewe geus rengseh mondokna paling ge lilana saminggu. Cek Ustad Hamdan ngawiakeun pikeun ngejar para santri. Mangga Kang Ustad, jajane malah dinu kasopanan. Ayeuna mah andalemi DP hadap kasor secara baheula mimiti asup ka pasantren. Geus robah 100% pasipaterna oge. Teka caturkeun di jalan Ustad Hamdan minggu hareupna geus balik deui dibarengan ku adina nu awewe anu umurna 22 tahunan geulis lain samanea. Waktos ngasep cak kurang tunda janjuang siam tunda kesan alaeun denden dihat ngeulem sieum denden geuseuan sampeureut mangsana urang samper deui amit mundur amit tungkur patuai patpang deui paremios.